Celagedeg teh aya Ratu Jin mere 3 permintaan eta mah sok lamun maneh dibere 3 permintaan cek Ratu Jin deh ka Mang Nanang deh nya. Da manehna teh hayang beunghar ya. Ratu nu kahiji kuring hayang beunghar. Anjeun moal kaduhung lamun minta hayang beunghar. Moal pokona mah ada hayang beunghar. Heug ku kami diijabah. Bener beunghar eta Mang Nanang teh palawargi. Anjir mobilna sagala boga pokona baca mobil spotna naon ge boga imahna gedong sigrol. Babaturanna teh mangaruhan sia goreng patut beungeut teh percuma beunghar ai beungeut goreng patut mah minta deui supaya kasep. Dionang deui tah Ratu Jin teh. Kanjeng Ratu abdi aya pamenta nu kadua. Hayang naon Nanang? Kuring teh rumasa goreng patut beungeut siga tunggul kaduruk. Terus hayang ganteng hayang kasep da percuma atuh beunghar tai beungeut rami jud mah siga sesa kuris siga urut rinyu. Moal kaduhung anjeun? Moal Kanjeng Ratu. Heug ku kami diijabah. Eta mah beungeut Mang Nanang teh langsung ngadadak kasep ganteng. Balik deui anjir cek babaturanna teh Mang Iwan cenah. Eta beungeut sesa guludug ayeuna jadi ganteng gitu euy cenah. Tapi euy ayeuna beunghar beungeut kasep lalaki tapi bobogaan leutik mah cuma atuh bobogaan maneh pan sagede cengek. Heueuh nya cenah. Mang Nanang teh yeuh terus bobogaan nu alus nu kumaha kuda bobogaan kuda gagah tah cik minta deui ka ratuna teh nya. Kanjeng Ratu ngabdi hayang gagaduhan siga kuda. Nu mana kudana? Tuh nu itu tuh Kanjeng Ratu tuh nu ngaliwat. Heug ku kami diijabah. Tapi moal kaduhung? Moal Kanjeng Ratu, nu penting mah gede siga kuda. Eta mah langsung dijabah. Pas ditingali deh kana calanana. Ruasun Mang Nanang teh. Nah eueuh. Sing goreng salah nunyuk Mang Nanang teh. Anu lumbat teh lain kuda jalu, kuda bikang. Gitu nya salah doa. Kadenya orang teras kita kabayang beunghar beungeut ganteng tapi teu boga gitu ai rugi. Geus kacapruk da terang teu wikeun. Kang Imang teh kan ahli tapanya tapa di tengah leuweung aya meureunnan 3 tahun pikabugna teh panjang. Berenang bosen tapa wae nya duh aing hayang barang dahar geus beres ieu tapana ge. Wah jadi wali teh. Kuniang gudang sing horeng di leuweung eta teh aya maung sarua nguniang gudang manehna teh geus lila sare berenang. Tah geus seubeuh teh ya. Sarua manehna ge neangan daging. Ari kok teh papanggih Kang Imang jeung maung. Atuh maung teh bunga. Aing mangih daging ai walinya Kang Imang teh ruas bereng-beng melumpat da angger sieun dari diakan maung mah. Pas nepi ka sisi jurang langsung ngadoa Kang Imang teh diijabah doana teh langsung eta maung ngadadak sila. Aing bener doa mujarab teu cuma hasil tapa 3 tahun teh cek Kang Imang nya. Disampeurkeun eta maung teh siga nu keur kunyam-kunyem. Ari pas deukeut teh nya maung teh keur ngadoa Allahumma bariklah nabi maru rek dihakan siap-siap rek kadahar Kang Imang atuh pae. Tapa 3 tahun teh pae dihakan maung. Pupus